Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui pamirsa sadayana dina channel Politikus Cilik. Kumaha tuh daramang? Nuhun dah pamidamang mah mudah-mudahan sadayana saralehat aya dina ginanjar kawilujengan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa sadayana dina darat ayeuna simkuring bade mendar babad Sunda dina episode sasakala gunung guntur. Tapi satacana mangga anu sataacan subscribe mangga ditekan subscribe-na supados majengkeun channel ieu langkung sae katayuna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan dina bagian anu kahiji nyaeta sasakala gunung guntur. Sasakala gunung guntur. Di wewengkon Kabupaten Garut aya gunung anu kawilang gede ngaranna Gunung Guntur. Baheula mah eta gunung teh ngaranna Gunung Putu. Teu jauh ti dinya aya Gunung Leutik anu katelahna Gunung Putri. Eta teh aya sasakalana. Baheula pisan di dinya aya hiji karajaan kawilang gede ngaranna Karajaan Timbanganten. Ari puseur dayeuhna di Korobokan teu jauh ti Gunung Putu. Kacabakan rahayatna ngandelkeun tina rupa-rupa tatanen henteu ari medah meduk mah ngan tara kabijakeun kakurangan kadahareun. Harita anu jadi raja di Timbanganten teh nyaeta Sunan Ranggalawe. Kacida dipikaasihna ku rakyatna lantaran kacida merhatikeunana kana kahirupan sakabeh rakyatna. Naon bae kahayang rahayatna lamun eta hade pikeun maranehna pasti dituduran kalawan dadiha. Sunan Ranggalawe teh kagungan saderek istri hiji-hijina jenenganana Maharaja Inten Dewata. Raka Sunan Ranggalawe saibu sarama, tapi anjeunna teu kersaeun calik di nagara. Kersana palaemi kampungan bae diiring ku pangatik lalaki anu umurna kolot pisan. Ngaranna Batara Rambut Putih. Kacaritakeun dina hiji mangsa nagara Katarajang Halodo Panjang nepi ka rahayatna kakurangan cai. Tong boroning cai keur pepelakan dalah keur pangabutuh sapopoe oge cai teh kacida hesena. Mangkani kabeh oge nyaho cai teh pangabutuh anu kacida pentingna. Pikeun ngungkulan eta masalah tayade jalanna anu kaerong ku raja iwalti kudu nyieun situ. Eta situ baris gede manfaatna lain bae keur sasadiaan cai dina mangsa tigerat seperti harita, tapi bisa dipake caina yang tempat-tempat anu anggar lantaran kurang cai nepi ka bisa dijieun sawah-sawah anyar. Ngan di mana tempatna? Tuluy bae Sunan Ranggalawe ngeprik para mantri jeung penggawaliana sangkan neangan tempat di situ. Tempat anu hade nyaeta anu teu bangga bendungna sarta lamun geus jadi situ caina bisa dipake ku sakuliah nagara. Nepi ka hiji waktu Sunan Ranggalawe keur magelaran dideuheusan ku para mantri punggawa katut abdi-abdi kabeh. Pok patih unjukan ka Kanjeng Sunan. Abdi mendak disitueun teu kinten saena kue mutan. Upami didinya di damel situ tiasa nyanyian sakuliah nagara. Sareng tegalan anu ukruk aplak tiasa didamel sawah-sawah anyar. Sunan Ranggalawe kalintang bingahna ngadangu pitunjuk patih kitu teh. Pokna mariksa. Di mana Bupati? Tempat anu hade keur pisitueun teh. Pati ngabalon di hiji lengkop
anu aya di wewengkon Gunung Kutu dupi anu kagungan pisitueun teh Raka Kangjeng Sunan ku anjeun Maharaja Inten Dewata. Sunan Ranggalawe ngadawuh gampang ari kitu mah. Lajeng miwarang hiji mantri dawuhanana, maneh ayeuna pisan kudu indit ngaderes ka anceuk. Dipiwarang ku aing mundut eta pisitueun bari ditambak dijieun situ. Sabab bari serea dihasileunana. Los maneh bira leumpang. Gancang eta mantri teu talangke deui harita keneh oge mundur ti payuneun ratu. Leumpang kegancangan ngajugjug ka bumi Maharaja Inten Dewata. Gelila oge nepi kana dijugjug. Sadatang-datang cong mantri nyembah bari gek diuk mandok ka tadi. Ku Maharaja Inten Dewata geuwat dipariksa saurna. Dipiwarang naon ku Gusti maneh mantri unjukan, abdi Gusti sadaya-daya. Didawuhan ku Rai Gusti dawuhanana manawi aya lunturing panggalih dampal Gusti eta pisitueun dipundut bari didamel situ margi saurna bari seueur mangpaatna. Maharaja Inten Dewata ngalahir lahiranana. Unjukkeun ka Gusti maneh eta pisitueun hamo dihaturkeun sabab aing eueuh deui nya kabetah lian di tempat ieu pisan. Lamun eta lengkop dijieun situ atuh meureun lembur aing kakeum. Los mantri maneh geura balik. Tidinya mantri tuluy mulang barang datang ka nagara tuluy diunjukkeun ka sadayana. Sadawuh Maharaja Inten Dewata dawuhan Sunan Ranggalawe, kajeun ari dipaparinkeun mah urang neangan deui we tempat sejen sugan manggih anu leuwih alus. Burber anu neangan pisitueun tapi oleh taya anu manggih, malah lila-lila mah juljo rahayat anu ngadeuheusan unjukan ka Sultan Ranggalawe nyuhunkeun enggal eta lengkop ditambak di damal situ supaya rahayatna teu secai sarta bisa nyieun sawah-sawah anyar. Kacarioskeun Sunan Ranggalawe tos 2-3 kali miwarangan mundut eta pisitueun. Tapi uleh teu dipaparinkeun bae ku rakana. Nyaeta Maharaja Inten Dewata. Sunan Ranggalawe henteu tiasa maksa. Tina ngaraos ajrih ka Raka. Dina hiji waktu aya mantri pan unjukan, mantri pangkolotna di eta nagara unjukan awon teu kapi unjuk wireh abdi Gusti ngaraos heran kumanah dampal Gusti sapertos anu teu miwelas miasih ka abdi-abdi anu laksa rewu dugi ka ajrih ku Raka istri. Sunan Ranggalawe ngajenghok pok sasauran. Nah kumaha kitu mantri? Pok mantri naroskeun ujukanana bawi raos abdi Gusti. Danget ieu dampal Gusti nuju meneng ratu di timbangan teh. Ku emutan abdi Gusti sakersa dampal Gusti sanaos kutuang Raka Maharaja Inten Dewata margi upami kitu atuh timbangan teh aya ratu 2, hiji istri hiji pameudeut. Ngadangu ditunjuk mantri Sunan Ranggalawe kacida benduna ngaraos yen nya sapihatur mantri lajeng ngadawuh ka pati, ayeuna kumpulkeun abdi-abdi kabeh sarta kudu mawa pacul linggis jeung sarupaning parabot nu rek nyieun situ poe ieu keneh urang tambak. Sanggeus meunang dawuhan ti ratu kitu breng atuh rahayat arindit ka pisitueun jalma datang ti suklakna ti siklukna maranggul pacul keur ngagali taneuh katut parabot liana keur ngagali taneuh
komodei anu ngadenge sorangan dauhan raja dalah anu harita ngadenge bejana oge indit nuturkeun ngabro ngalut ngangket ngabandalut Sunan Ranggalawe oge angkat diiring ku mantri sareng para penggawana barang sumping kapisitueun teh teras ngaramel pasanggerahan didinya margi emutanana ngadamel bendungan teh sanes pidameleun sapoe jadi rengseng ngadamel pasanggerahan pok sasauran prak atuh geura-garawe ambe tereh anggeus tereh kalah hasilna breng atuh rahayat di Garawe sargut naker unggal poe di Garawe ti isuk nepi ka sore keur mah ngestokeun timbalan raja katambah-tambah lain keur kapentingan batur tapi keur kapentingan maranehna sorangan teu sirikna kabeh sanagara ubiag nyarieun tambakan keur pisitueun capek gawe geus dianggap jamakna sabab inget kana hasilna mun situ rengse sanggeus aya kana 20 poe tambak teh rengse ngalingkung lengkog teu sabaraha lila deui ti harita situ teh geus leb-leban tinu caina leber ngamprah ka lembur-lembur sakumna rahayat anu bunga ubiag deui di Garawe poho kacape nyieunnan sawah-sawah anyar tapi kaayaan anu sarupa kitu teh kanggo Maharaja Inten Dewata mah matak ngenes kana manahna anjeunna kagungan anggapan yen rayina parantos metakeun ka keadilan milampah pawanglu sawenang-wenang ngabendung lengkog cangkingan anjeunna manahan perih raos digerihan ku himis tidinya anjeunna lebet ka bumi nyanda ka kemben hiji raksukan hiji tuluy ngangkat ngajugjug ke Gunung Leutik anu deukeut ti Gunung Kutu anu ayeuna katelah Gunung Kutu sabab baheula dianggap ngarereb Maharaja Inten Dewata disarengkeun ku pangiringna anu satia nyaeta Batara Rambut Putih saparantos Maharaja Inten Dewata ngaso lajeng ngadawuh ka Batara Rambut Putih aki ayeuna kudu nyieun jorang keur wadah cai jeung kudu mawatani sakeupeul kula dek nanjak ka Gunung Kutu maturan Batara Rambut Putih bari ngersakeun naon kitu Gusti nyaur deui Maharaja Inten Dewata hayangnya ngobae kaayaanana teu talangke Batara Rambut Putih tuluy nyieun jolang gede sarta tuluy dieusian cai bari mawatan sakeupeul ngiring Maharaja Inten Dewata angkat ka Gunung Kutu saja jalan telemek teu nyarek bingung nyurahan maksud dununganana sasumpingna di puncak gunung tuluy eta sakeupeul teh di awur-awur di luhur gunung jeung cai anu sajolang teh dibahe-bahekeun sapada harita kene aya kejadian aneh panon poe nu keur meujeuhna mentrang-mentring ngadadak kelas anu leungit sinarna tanah timbanganten jadi poek mongpleng teu lila kadenge anu pating jelegur datangna ti puncak Gunung Kutu seuneu muntab-muntab hurung mancur silalatu ting beleuwer ka itu ka dieu Gunung Kutu muncratkeun batu panas dibarengan ku hujan lebu luar biasa batu panas ninggang kaleuweung keur leuweung kahuruan muntab-muntab ninggang ka lemburan loba imah anu hancur loba jelema anu misan patulaya sisi jalan malah dipuseur dayeuh gurger kahuruan dayeuh korobokan rusakna liwat saking
jelema anu teu katinggal anu jauh ti nagara korobokan kalabur ka tempat anu leuwih aman lantaran sieun katinggal ku batu. Seuneu di Gunung Kutu muntab-muntab batu-batu ting blewer kaluhur katenjona burahay jadi seuneu sakuliahna. Lebu hideung ngadingding sakurling bungking beurang peuting salila 40 poe. Jalma-jalma menak kuring kacida pisan sarusaheunana lantaran katarajang bahala anu sakitu gedena. Dina jero 40 poe 40 peuting henteu ngingetkeun kana salamet. Ingetanana nu araya saperti kiamat bae. Tina ninggal bahala anu sakitu poharana anu sakitu gede karusakanana. Dina waktu kejadian kitu rahayat anu henteu katinggal urug kalaburna teh paburantak bae. Aya nu ngetan, aya nu ngulon, aya nu ngaler, oge aya nu ngidul. Geus henteu ngingetkeun kana banda. Henteu inget kana raja kaya kalabur ka tempat anu jarau. Dapon dirina bisa salamet. Aya anu kabur ka Bandung, ka Sumedang, jeung ka Karawang. Anu ka Tasik oge teu kurang-kurang, malah dina geus pepesna deui oge loba pisan anu teu baralik deui. Ka tempat asalna nyaeta di Kotobokan. Tuluy bae ngalumbara di dinya nepi ka turun-tumurun ka anak incu. Sunan Ranggalawe geus ngaraos yen pangna salirana katarajang balai anu sakitu poharana teh tangtu pisan lantaran rakana ti Maharaja Inten Dewata. Lajeng jengkar ti dayeuh korobokan kersana rek nyungsi rakana ngajugjug ke Gunung Kutu. Teu lami katingali ku anjeunna. Maharaja Inten Dewata keur ngadeg dina batu. Sunan Ranggalawe gancangan muru rakana. Sanggeus patepang sang rakana, Sunan Ranggalawe ngaragu sampean rakana pok sasauran bari nangis mengaslem. Aceuk abdi mundur ti hapunten tina sagala kalepatan sareng kaluputan. Rumaos abdi kirang tata kirang titi. Tuluy dihampura ku Maharaja Inten Dewata tanda yen geus dihampura. Seuneu nu keur hurung ngabeulak teh bet ngadadak sakala tos pareum. Kitu deui sora anu pating bledug jeprepeh batu nu cara hujan datangna ti gunung les leungit kabeh musna teu sakara-kara. Sunan Ranggalawe matur karakana, sumangga ceuk ayeuna mah urang mulih bae ka nagara. Maharaja Inten Dewata nyaur, aceuk mau balik deui ka nagara. Deuk nurutkeun ka hayang ati wae. Jeung baring supagi upama ieu gunung jadi deui cara kieu petana. Sambat bae ngaran aceuk. Jeung ngaran aki batara rambut putih. Salamet monya kitu kieu. Maharaja Inten Dewata kitu deui batara rambut putih sanggeus sasauran kitu les musna di payunan Sunan Ranggalawe. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana, henteu kacaritakeun ka mana angkatna atawa di mana calikna. Di harita Gunung Kutu dilandi ngaranna sawareh aya nu nyebut Gunung Agung. Sawareh deui aya nu nyebut Gunung Guntur. Ari gunung anu leutik urut Sunan Ranggalawe tobat ka rahara teh ngelah nepi ka ayeuna Gunung Putri. Ari situ anu didamel ku Sunan Ranggalawe katelah situ taman di Timbanganten. Saujaring carita jalma anu paeh mangsa harita boh anu katinggang ku batu, boh anu kaurugan ku taneuh atawa geusik, jeung nu kaleled ku lahar panas reakna 11.000. Ari rupa satu hewan 7.000. Ari dayeuh korobokan jeung kampung-kampungna anu kaurugan ku taneuh jeung ku batu ayeuna katelah Tegal Urug. Ari ngaran Timbanganten nya dipindahkeun ka Tarogong Garut. Eta nagara pusaka ti jaman baheula sakitu dongengna goneng
dongeng Gunung Kutu nu matak seunean nepi ka ayeuna. Mun sakitu dongeng sasakala dongeng Gunung Guntur mugia aya anu tiasa di canak urang sadayana, canak anu saena oge piceun anu awalna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.